Cilembur aya tilu pamuda nu karek balik mondok ka kota. Maranehna cicing di pos ngarobrol. Si Cecep ngomong ka bala duduan eta. Dul, cuk, gesila arang teh cicing di lemur ieu. Ai manikana. Sugana balik tadi teh menang awewe. Benernya, sugana menang jodoh di lemur ieu. Da di pasantren mah ukur melang da di jalan ke pengor. Aya ku gelisna kalakot jodes. Benar saya menangkan ulti mah. Teu lila datang tilu awewe nu ti kota rek kabaturan baheulana. Duh, ini teh gimana sih alamatnya ketemu-ketemu? Iya, mana panas lagi, haridang duh. Sabar we, nanti juga ketemu. Si Cecep jeung babaturana ningali aya tilu awewe anu siga keur baringung. Mana bisa wae ya awewe mah. Sugan we jadi jodoh. Sekarang mah kalem we, ada Allah Maha. Si Cecep ngageruan tilu awewe eta. Neng, bade kabarana ieu. Ah, mana ngerakeun. Naon siga santri tapi ngagodaan awewe. Iya banget. Tong kitu, orang tayakeun mending masukane apaleun. Apunten pada tumaro supami alamat ieu di mana? Salila urang ningali alamat, can pernah ningali alamat ieu. Emang di mana lagi teh? Abdi seorang rerencangan beda silaturahmi kana gaduh alamat ieu. Manya awe ti kota gelis-gelis ieu apanya. Kala asa wae alamat teh. Keke hayu ngiringan ka dieu. We, tina bikin masih gak bagus. Ada sebuah kisah tentang darah cerita, hidup selalu penuh dera dan siksa. Datang sebuah berita tentang adanya pesta, pangeran mencari permaisurinya. Tuluy tilu awewe eta nuturkeun si Abdul jeung babaturana. Di jalan si Abdul nanya ngaran tilu awewe eta. Si Cecep sibuk ngagaya. Ari neng teh saha we wastana? Oh, Abdi Hasna, ieu Salma sareng nu itu Anin. Di jalan si Salma tijalikeun kana lego. Si Abdul ditulungan. Kalian tuh guys ke sininya. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Temolok. Di mana itu dul puguhna? Si Abdul kae lihat di daerah ieu lain alamat teh. Teh Siti keur sasapu ningali jelema anu mirip jeung babaturan keur leutik. Teh Siti nyidik-nyidik eta beungeut siga beungeut Hasna. Teh Siti naros. Hasna sanes. Muhun teh ieu Hasna. Pun menipang we kami di tengah wartasan bade ka dieu teh. Bumi teteh nangalih nama ka dieu terang ti saha alamat teh. Dijajabkeun ku tilu pemeget ieu. Sugan teh sanes rerencangan teteh. Muhun rancangan teteh anu kuliah di kota. Are eta anu duaan saha? Ieu rerencangan kuliah anu ti kota Salma sareng Anin. Muhun Cecep Abdul sareng Ucup nu nya tos ngajabkeun rancangan teteh. Mangga atuh kalebat cai heula. Mangga teh tong repot. Mana ulah sok kituan apa orang ge mana teh haus. Ah ieu teh asa haus kieu. Ya atuh kalebat heula.
Tilu lalaki eta nuturkeun Teh Siti ka bumina. Tuluy maranehna ngawarangkeun. Salma teh kuliahna jurusan naon? Jurusan sastra Sunda, Pami Abdul kuliah tanapi naon? Mondok Namelogi tadi anjing. Kalau yang dua itu mondok apa enggak? Muhun sami mondok. Disidik-sidik mah Abdul teh asa kasep kadung tadi di judesan. Kunyah senyum-senyum sendiri. Maunya teh tadi ditinggali-tinggali sora-sori sorangan, buah naon Atera. Mun teh terlukis indah raut wajahmu dalam benakku, berikan ku cinta terindah yang hanya untukku, tertulis indah puisi cinta dalam hatiku. sok keluar. Iya saya kangen neng. Kota Lares saya dok minum ge. Telila tidinya maranehna baralik. Pas si Abdul ngaleos, si Salma ngageroan. Abdul antasan heula. Dan naon neng Salma? Uyos teu Salma nyungkeun nomor telepon A Abdul kanggo enjing hoyong direncangan ngurilingan lembur ieu. Kita lurus neng. Mun A leres ya lebetkeun nomor teleponna kan HP. Ya atas neng mangganya ati payun. Mun mangga Poe isukna, si Salma nelpon si Abdul, rek ngajak ngurilingan lembur teh. Assalamualaikum. Abdul dia Salma, Abdul di jase teu. Waalaikumsalam, mohon aja nyangse neng. Janten teu bade ngurilingan lembur teh. Astagfirullah, nya hilap janten neng. Sahado. Yang Salma nu kemarinnya. Kepo ah. Nya orang gak teteh neng Salma. Dul kamentakeun no telepon neng Hasna. Neng saurujuk nyungkeun nomor teleponan neng Asna cenah. Mangga atas dikintun tah. Mun neng jadi ameng teh sore we meh enakeun. Mun A. Teh abdi bade emang ngurilingan lembur ieu. Bada sareng sahanya Hasna. Orang tilu pamaget lu kamari. Oh, mohon mangga hati-hatinya. Kalian mau kemana? Mau lihat-lihat kampung ini? Hayang ilu ah. Hayu. Sementawis di bumi, si Abdul keur ngagolak jeung si Ucup. Ke mana ya? Menegara raya. Ah, mana yang apal wae? Cep ngilong mah. Kemana? Kajongol. Balik reka mana? Anjay, keneng anin ngilut teh. Teuing sukana jajak. Doa atuh syukur oge mah. Salma, Hasna, jeung Anin Arinit dek ulin nguriling lembur jeung si Abdul, si Ucup, jeung si Cecep oge. Pas di jalan maranehna paamprok. Itu nih neng anin ngilu cep. Lobe atuh syukurlah. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Hayu ini teh mau kemana? Sareng aja cek neneknya nang kemana? Bunga, aku tak punya harta. Neng Asna sugan temal ngiring. Giring ah. Dilihat-lihat si Ucup dari kemarin liatin si Hasna mulu deh. Naon sih Ucup melongkeun wae bawa gara-gara gelas nu kamari. Gara-gara Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang